gerak esorkeun bujur silaing rada ngesor ka hareup ameh dewek teu hoghag teuing nyaritana jeung teu cocorowokan teuing ka hareup siling sawios cekap di dieu buya abdi si buya ieu abdi pun cepot alias Dilan Cepmek kemungkinan anjing nyanggakeun sembah pangebakti ka unyuk bapa mugia katampi kalayan kebingahan ditarima puja stuti silaingja kuleungeun kenca jeung katuh kalayan aya pikeun saeunaon purwa ngagingsir linggih ieu abdi alif domongkap ka dieu anu tarati sasari biasana dina mangsa enjing rebun-rebun saperti kieu mah sok urang miang nyeta ka kebon melakan tangkal sampe sareng sajabana ayeuna abdi bade miang kalaka dipegat kedah ngobrol heula nah ieu teh aya masalah ngeunaan kulawarga nah ieu teh bade buka waris kangge abdi nya ada napi nah aya naon ieu teh Pak urang ngobrol santai we jeung dewek ja oh gitu kae gitu mah dawala ka hareup silaing ja ye nyong hampura ka tukangeun waing euy sawios cekap di dieu abdi babe abdi Pundawala alias Ustad Uu nampi kana pangbagea babeh mugia babeh tetap sehat selalu panjang umurna tetap ngontok nya jangan ada gangguan apapun dina hati babeh nuhun kalayan nyanggakeun sembah pangabakto sembah abdi aya dina dampal sampean bapa ditarima ku dewek tekantun ka hunyuk Raka Prabu Cepot alias naon bita cepmek itu alif nah make jeung jorang kitu cepmek buuk goblok hah eta teh potongan buuk cepak mekar nya lebah mana mekarna sakitu buuk murudul teh tampiling si wai tinggal paningan sakitu kalayan kaduana ti eta babe tina naon rupiah kalepatan ageng sareng alitna mugia tiasa ngahapunten kana kalepatan abdi pribadi margi abdi teh meuni asa ngagebeg ku ngamari nguping tausiahna pangarasa Bapak Ustad kumaha takula tausiah yen numutkeun katerangan cenah lain cenah deui meureun katerangan keterangan data Gusti Allah moal bade ngahampura ka eta jalma tanpa ridho hampura diinung jeung ti bapana eta ulah malah disilokakeun ku kolot baheula jelema anu duraka ti inung ti bapa teh ibarat lamun dilembur kai randu dileuweung kai dangdeur dipake pamikul bengkung dipake pangaret bingkang dipake suluh teruhai matak baluang kanu niup lir hirup cara gamparan awak ditincek beheung dicekek paling untung manggih kokotor doraka ti indung jeung ti bapa teh istuning nete semplek nincak semplak kaluhur moal sirungan kahandap moal akaran amin amin ku kituna jisim abdi hoyong we ka kuping panghampura bapa tumerapna ka deuri abdi sobi ulah anyir nah kajeng anyir eta alus yang ngintep seureut kitu ngomong kata-kata ka hade oh atuh diajar Kakang Ahmad Sofian paingan atuh dikaul jeung eta matu eta teh calon dewan eta teh eta teh dewek oge pannuliskeun kata-kata bieu bisugan ka hareupna naon rek nyalon dewan aing nya yang jadi dewan lapis legit legislatif ta eta maksud aing teh nya sadenge-dengena taun teh nya kitu be hapunten abdi ieu be ari dina kasalahan deureunya sifat ning manusia tungkul tempat kelemputan tangga tempat kelelepatan semenit ganti saja merubah janji sore rajin taraka pakai isuk eta hukum manusia
tak cicing dina hiji martabat leres kakenaan ku salah jeung bener da eta teh papagon urang di alam dunya malah hade jelema menta hampura ngan leuwih hade nu ngahampura Eta leres hartina teh meureun mana kitu oge nganung harti urang teh sing bisa hijrah tinu goreng kanu alus di antara cara teh lintang ti saling hampura antara urang jeung urang leres mustika ning kahirupan hirup kumelendang di alam dunya leres Pak sokomo dewek ieu dewek teh pan kolot sifatna kanu jadi anak istuning eueuh dunya kinasihan kanu gedenya aku gedena kanu leutiknya aku leutikna ka awewe nya aku awewena kanu lalakinya aku lalakina kanu pinternya aku pinterna sanajan kanu bodoh ge nya aku bodoh eta manusia bieu si lain nyarita kedalisan hayang dihampura ku dewek dina henteu kedalisanna oge dewek mah geus leuwih ngahampura ka si lain kabeh tumuhun alhamdulillah kitu mah tuh Alhamdulillah. moal kacapkeun meureun si cepot teh jelema doraka tinu jadi bapa Wal hapawi kana. sakitu manehna teh pangagodana pisan kana hate bapa Wujud saya lembur ear si jagat geus katelah si cepot teh jelema doraka kalau jadi kolot bener Korea aya disebut kitu teh nya tong kitu atuh tong kitu nya da aing mah teu ngahajang heurian bapa ngan momen we segeunahon we nya malah pecek keterangan oge kitu da wala naon gogoda nu panggedena teh lintang ti anak jeung pamajikan pang deket-deketna teh umadak kudu sabar jadi kolot menyapanya ngan siling oge cing bisa nalipak maneh cing bisa adaptasi hirup teh ngaheureuyan ka koterek tapi ka kitu wae ka kolot engke Hendorakan runtut. Seuri. insyaallah Pak Aduh insyaallah. moal dubi ka kitu kitu Pak tah kitu lho ya sae Pak aya naon ieu teh aya si gareng ka mana biasa we si eta mah loba gaul eta teh keur dipercaya ku lurah tatang nya pikeun nyensus jalmi-jalmi anu teu acan kenging sembako sareng rutilahu Ya. dina waktu saeuna teh kitu teh mun disarengan ku baraya Giri Harja Tilu Putra Cikampek reng-renganna seueur teh sareng BBS baraya balik subuh nya aktif dina Karang Taruna tak ulah era mah nya ku si bungsu nepi ka aktif urang lanceuk teh mere conto heuh nya uduitan hoream teh kieu ye Pamri we. hirup teh menika pamrih pisan kita teh kah jadi duit teh eta mah tuh nah ngomongkeun aing sedih we naon ieu teh Aduh. naon teh Pak ieu teh kieu nya urang ngobrol da sagala rupa oge urang teh manusia sok komo bari jeung dewek teh kolot keuna ku kawajiban salaku kolot kanu jadi bapa teh kudu bisa nganapkahan lahir batinna ai dina lahir mapan sidik si lain kabeh oge geus bisa macakal sewang-sewang anu serabutan anu nani jeung sajabang minangka ieu mah urang sharing cek legegna mah Eta. nya berpengalaman tuker pengalaman lain dasarna dewek sok tahu lain dasarna dewek teh sok kokoloteun tapi ieu mah dasar tina rupaha pengalaman nu karasa nu karandapan nyiar luang ti pada urang malah manar sing aya mangpaatna baris urang hirup kahirupan kahareupna sing leuwih nanjeur tibatan anu katukang-katukang sae Pak mangga babe mun mitena dewek tina ngaran Semar mun dikiratakeun teh mah Semar teh sempengangkeun-ngangkeun mar menyemarakan datna
alam nyaksi karena hade gorengna alam Nah eta ulah. nya dina saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung tahun sok mineng ka Bandungan sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteureuh angin kadar di pangeran anu bakal karasa jeung karanapan ku diri urang sewang-sewang deuleu nya boh anu karandapan ku pribadina boh anu karandapan ku nagara tempat panyicingan urang lembur matuh Banjar Karang Pamidangan Eta baput. laras ieu alam geus mere totonde Tonen kumaha cobi ulah. mere ciri heueuh cirina kumaha maksudna dina ieu alam mangsa ayeuna saperti manusia keur pundung deuleu nya pundungna alam teh tuh tingali ku si lain kajadian anu larap ka nagara boh tina alamna anu lobana teh pasir balulistir Garas ulah. gunung gundul anu temahna di mana datang hujan kadang-kadang sok caah kadang-kadang sok banjir kadang-kadang sok uruh Longsor di mana-mana. nya di mana datang halodo kadang-kadang sok loba muka huruan Geset saya. katambah wabah penyakit jeung sajabana nya jeung deui ieu ruksakna nagara teh tangtuna oge alam teh pasti pundung kulantaran lobana jelema anu sasatna hirup teh mikirkeun diri sorangan tanpa malire kana penderitaan batur Eta ulah. nya nu matak natrat dina katerangan moal pati-pati pangeran nurunkeun ajab ka hiji lembur atawa ka hiji daerah lamun balalaner jelema nya laras benar timbala geuning lamun urang nyucruk kana galur mapae kana riwayat anu tangtu ieu alam di negara urang anu sakitu bertumpah ruahna teu syirikna ngalungkeun rokrak ge jadi nya tapi geuning naha nepi ka patojaiyah nepi ka patumpang tindih jeung kahirupan masyarakatna anu masih keneh loba cicing dina garis kamiskinan Dina urat kasangsaraan. laras ngandung harti lain pangeran anu deleka tapi manusia anu hayang ngawasa dirina anu hirupna teh salilana condong teuing kana dunya hartina teh ubud dunya laras kantenan Pak nu matak jelema nu kitu memang katingali secara syariat mah nyaeta beunghar secara dunya tapi hakikatna mah sangsara secara batina sangsara secara batina nah sabab nu kitu teh jelemana kalayan eta teh mangerana teh kadunya mangerana teh kadunya da sabab naon sabab dudunya salilana apaan eta teh hartina teh panyungkun ti Gusti istijrot teh malah cek keterangan nyetelakeun he dunya gerap perbudak ku maneh manusia syakur anu mika cinta ka maneh nyatana kadunya kahiji kadua he dunya geura sujud maneh ka manusia anu eta manusia teh salilana ngabdi ka kami rek milih jalan nu mana da pamilih aya di silaing kabeh naha rek make hak manusia naha rek make hak iblis da pamilih aya di sewang-sewang ari hak iblis naon kitu amarah lawama syawiyah mulhamah beh dituna nyaeta syirik pidik jail kaniaya iren panastren dudu pakurumpat ngupat simuat ujug ria takabur nyaci maki cap jahe merege hese leres
ai hak manusia didituna sidik tablek amanah patona nafsuna nyaeta mardiyah mutmainah rodiyah kamilah beh dieuna nyaahan dedehan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kalau diteleum ngahudangkeun kanu labuh merek kanu daek nyaangan kanu poekeun Geuning eta istah. leres Perlete eta geuning. nyatang tosna oge kudu make hak manusia hak manusia tapi nah prak-prakanana sok loba anu make hak iblis Hak iblis. walah nya so fenomena kejadian Eta tak kejadian. ieu manusia disebut makhluk nu sampurna mungguh Allah manusia makhluk nu sampurna teh nu bisa ngagunakeun budi rasa pamilih jeung perasaanana tur tak ngagunakeun teh dina jalan mantena kalayan bisa ngajauhan kana rupaha laranganana Tanu mulia. nya sabab lamun teu kitu darajatna leuwih ti sato jeung kalakuanna ge bakal leuwih ti sato Satu. leres domba dina mangsa puak paok kanu sampe nu dipaok naonna nya dauna leres tapi manusia Cobi iri manusia. dauna diala tangkalna dirabut bebetianana dicokot pagerna dirungkadkeun kadang-kadang panggih jeung nu bogana paehan anjir betul bro Waduh. kalau teh bro benar leres pak Dah eta. mau apa sih terang sagalak-galakna mau muarek ngahakan anakna leres kahakanana sasamat daging can pernah aya kejadian mau apruk-aprukan kaunggal kampung neangan lencak rek ngaredok Acan aya gena ya. nya bandingkeun jeung kahakanan manusia naon daging beuki Beuki daging. bebetian osok Kosong. buah-buahan komo sayur mayur osok dan daunan diremus malah ku hawak jeung harakna manusia kadang-kadang duit keur negara duit keur rahayat dilag-lag hayo Eta pula tabarakan. leres Urang nya kusana manusia. di malah tuh nu matak deng pastina oge ingeung alam dunya ku jalma sakitu bener di malah ngandung hati balik deui yen ieu alam teh bisa kaurus di mana urang bisa ngurus diri sorangan hatina teh ngadalian hawa nafsu dina diri sewang-sewang leres pak leres Sokomo ieu mah Sokomo henteu aing ngomongkeun batur mah tapi ngadenge ieu mah Eta jis. boh eta teh dina media massa dina TV dina radio dina surat kabar geuning kejadian ayeuna di negara menika komplikasi mun cara penyakit teh mah Dikasih kumaha cobi kula. ayeuna mah geuning anu newak ditewak nu ngahukum dihukum Anu nyidang. nu mariksa dipariksa Eta kuaranan. nya nu disidang dinyidang wah sagarupa oge nepi ka pabaliut ieu teh Kali wota. nu sok kuduna nemak ditemak Ya bener. nya Araneh kang. si horeng meureun meuna kitu oge teh make hak iblis tah geuning laras Pak Akang apa? cilakana teh lamun ieu hak iblis teh dipake ku jelema-jelema anu hirupna teh berpangkat jeung berharta cilakana kumaha sieun cilakana jelema anu berpangkat jeung berharta mah geuning kitu boga kakawasaan boga itu ieu nepi ka taramalire batur tungtuna teh aya kecap paribasa nu nabeung-nabeung nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh nu lapar-lapar Lapar wangtu. Sokomo bari jeung kayaan seperti kampanye geuning Kumaha kang kampanye teh? kampanye geuning kaitu ka dieu maksudna mah neangan sora dibelaan apruk-aprukan kaunggal kampung dibelaan aprak-aprakan kaunggal padesaan baligo we pagede-gede luluk
pokokna janji eta awong-awongan hareupeun masya teh make jeung ngomong aku akan membela wong cilik. Aku akan membela wong lemah. Aya geus ngajedog we jadi pamimpin teu eling ka rakyat teh. Benar. Kadang-kadang neangan paokeun ka ituna teh. Jangan paling Nya. pakai kopi aku makan. Tah nu kitu yakin ayeuna bakal ngainggeukeun dunya nya Pak. Heueuh. Kadoyongkeun dulu. Ngan teu kabeh aya kitu mah. Heueuy lobana. Heeh, lamun ngomongkeun saurang atawa ngomongkeun institusi, Maka ulah nepi ka ngobongkeun kabehanana. Da setiap naon, yeuh silokana Bapak Tani melah peuteuy teh jeung hileudna di mana eta peuteuy geus peuteuyan ujug-ujug aya hileud di jero peuteuy. Di mana jalanna? Pan eta teh cacak peuteuy barang anu leutik, komo ieu nagara. Tong bujeng hingga nagara dina diri orang oge pan aya jelema anu aya naon nafsu anu teu bisa dikendalikeun. Nganu ngarti ieu mah babna bab oknum. Ya, oknum. Oh cek kayak gitu teh. Sebagian. Maksud oge nya kitu kan bae masalah. Kitu mah Ya gitu makan. da eukeurna Ya geureukeun kayak gitu urang mah ulah kabawa arus. Nyaksian Pak. Kaayaan batur seperti kitu urang ulah kabawa arus kan bae nafsi-nafsi we. Soka pangaruhan. Urang mah salaku manusia diwajibkeun pikeun mere nyaho kadar diguguhun teu mah sabodo teuing. Kapan urang jelema anu beriman jeung bertakwa yakin yen pangeran teh geus ngayakeun sawarga jeung neraka. Nah, eta Da moal salah asup jelema mah tuh. masalah suprobongan. Da ku pangeran oge moal disalah diasupkeun di mana jelema salah tangtu asup neraka, di mana jelema bener tangtu asup sawarga. Saya kebagian pasti eta mah. Nu matak katerangan oge pashadu ala angkusakum saksian diri maneh cukup we ku maneh ulah waka nyaksian diri batur. Keur nyaksian. Naon sabab datang kadunya sorangan balik sorangan datang kadunya buligir balik buligir lako citu munafuro da ngaligingsing desangna teu keluarga teu emang teu alo dibuehan oge kudu hirup. Kuning nya eta. Anyir bisa ngomong kitu sia Pengalamanana jero. pangaruh kopea. Bisa jadi tak pengaruh kopiah mah. Da ieu kopea teh geus aya nawar 5 juta. Usaha. Usaha kudu gelo. Goblok ya mah. Kitunya Pak. Tah, nu matak urang contohan kurang salarea. Salaku manusia anu beradab, salaku manusia anu boga etika, boh ka alam, boh ka manusia jeung sajabana. Saya Pak, saya. Nyatana sakarupa oge Gusti Pangeran mah muarek nyiksa jeung ngaganjar. Sabab manusia kudu eling kana siksaan jeung ganjaran. Leres. Nu matak si laing rek ngomong hukum itu ieu oge moal jadi amal anu alus lamun teu dibarengan jeung prak-prakanana. Hartina teh hade leuwih hade amal tibatan dakwah. Nya. Da karya anu bakal karasa. Karya. Nu matak sacarana urang di kampung kumaha carana di antarana meureun ngayakeun kabersihan, ngayakeun keamanan, ngayakeun ketertiban atau toleransi beragama, toleransi berpendapat, kerja bakti sareng sajabana. Micin runtah ulah di mana bruna, ulah dumeh ojo dumeh urang dumeh deket walungan tuluy we di alung-alungkeun ka walungan. Nya. Oh da karunya kanu hilir atuh. Nu matak di dieu urang pada saling muji sabab sadayana puji teh kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Lah eta ulah. Nya. Nu matak saling puji nya. Sae Pak sae. Jadi urang teh nu ngurus sadaya alam teh nyata Allah Pak. Sia mah. Ceuk dewek ieu mah katerangan nya. Sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Nu ngurus sadaya alam teh muhun Allah. Salah atuh teh. Salah. Karana dengekeun atuh. Salahnya Pak. Salah. Mah gitu. Cik balikan di Pak.
sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Nu ngurus sadaya alam teh muhun Allah. Heuh salah. Apaan ieu? Dengekeun cek aing oge. Contohkeun ku dewe. Contohkeun ku Bapa. Heeh. Eta iket heuh iket sia. Ieu. Heeh. Ieu iket sok. Tuturkeun basa dewe. Ieu iket nu cepot. Nu nutupan sirah. Nu nutupan sirah teh naon? Iket tah gitu. Ngerti? Oh, ngartos kayak gitu mah. Oh, balikan deui kana keterangan nu bieu. Sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Nu ngurus sadaya alam teh iket. Aduh. Aduh, naon ieu teh kagak neungeun. Salah. Apaan iket Bapak bieu? Eta mah contoh pegek. Kabina-bina bodoh teh katotoloyo. Nya. Sia teh ngarti henteu. Mun ngartos geuning bisa salah. Apaan cek Bapak bieu iket? Geuning nya. Kumaha sih waah teu ngarti. Contoh nulian we. Nya. Lain sih kumaha. Ieu pangsi sok tuturkeun basa dewe. Ieu pangsi anu cepot. Nu nutupan awak. Nu nutupan awak teh naon nya? Pangsi tah. Ayeuna balik di keterangan. Balikan deui kana keterangan ieu. Muhun. Sadayana puji kagungan Allah. Nu ngurus sadayana alam. Nu ngurus sadayana alam teh naon nya? Pangsi. Salah. Cetan seteh. Bodoh dak dikarep. Naon itu tuh? Ongko ngarti seteh. Kumaha otak. Dawala abdi ngarti seling cerita dewe nah prage kitu nih ngartos da jentre Aku teh jentre akang. bejaan tas si goreng patuta Bejaan si sempat. siang artinya ya Bejaan si pondok tuh. bubrak karunya ke heula aing si teh ngakan bangku SD ke heula aing dengekeun perkara anu diomongkeunana ulah ditempo jelemana bisi kapilaan ku geuleuh jeung resep dengekeun heula tuh tongeng sih sia nanyakeun mananyakeun we ai sileung teu nyaho mah si lamun heueuh sileung ngarti bejaan dewe Sok kayaknya kang bejaan. bieu teh kumaha keterangan teh heuh sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam nu ngurus sadaya alam teh heueuh Allah salah teh sahat goblok si teh Bejaan nanyakeun ka karunya. Adon ngadat. Bener saudara jeung bapak tuh. Adon Bapak jangar kain lagi. adon nambah dilirieur. Eta gengsi gede urunan bodoh. Setiap sifat asma af'al. Maksudnya ai Allah teh naon teh? Allah teh Allah naon Allah teh? Allah teh nu kawan urang sadayana. Eta mah tapi Allah teh naon? Naon Allah teh ngaran dengan asma. Setiap asma aya dat sifat af'al. Ari dat wujud sifat rupa af'al pagawean. Asmana Allah dakna teh laisa kamislihi sayun. Artina moal aya perkara anu bakal bisa ngabandingkeun sak perkara oge. Ari sifatna Rahman Rahim Jabar Qahar Asmaul Husna. Asmana Allah af'alna kun payakun jadi jeung ngajadikeun. Ayeuna lamun mudah kana keterangan saur Bapak bieu sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam, sadaya nu ngurus sadaya alam. Teh cek ata bieu teh naon? Allah jang naon aya af'alna nyata kun payakun jadi jeung ngajaradikeun. Ning eta. Dengar dia. Ieu mah jawaban resahan nu sadaya alam teh.
Nu ngurus sadayana alam teh puji Gede ngoman, puji mana tah? puji urang mana lain masalah urang mana belagung lain ngaran jelema Kurang kuningan, puji. tapi sifatna muji anu bakal bisa ngurus sadaya alam gitu yakin jawaban teh langsung yakin lah bener Atur kesuwe. tanggung jawab siap tah beung kuring mun salah mah iya beres iya Duh, atur indranya tuh. beh naon sih teh tanya sok tanya ka Alip Cekmek ya nanya naon nu bieu pertanyaan bieu Hayang ditanya, Desi pajarkeun bodoh ya hayang ditanya nu bieu. teu kuat yang ditanya ya sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam teh puji bener iya yes Oh yes. aing atuh Tuh jangan jadi aku sih teman. hebatnya kumaha sia nah teu juga bangga gitu kan jadi anak teh puji bener aing atuh jadi nu ngurus sadaya alam teh puji kumaha prak-prakan muji Tah eta jual ngahulang deui. wah Naon? sebenarnya hayang ngejawab ke hoream mangga jawab ku bapak we kageng isina beak dikarep sia ya jelema alus keneh bodoh tapi kudu daek alewo artina teh sanajan bari jeung bodoh tapi sing daek tatanya lamun teu nyaho rumasakeun teu nyaho Teu apal mah teu apal jadis. sebenarnya mah nyaho ngan hoream cak we jawab ku bapak nah sia kumaha tuh ngurusna puji teh ngurusna alam teh ngalewatan puji ieu kabeh jajadian mantenna teh sadayana teu aya nu mubadir mungguh Allah nya dewek rek nanya ka si lain nya tai kotok naon anu geuleuh tai kotok naon anu geuleuh tai kotok medok lain tai kotok jelema salah tai kotok sama dengan tai hayam kotok teh hatina hayam maknya sia ngajawab tai kotok jelema Hei, Deui kumaha pikiran. oh salah tai kotok palurah nah kakak beki jauh we sia Jauh. tai kotok naon atuh tai kotok nu saeutik Eta. tai kotok nu saeutik Anu samene. nah lamun loba mah bakal jadi manfaat coba gambarkeun ku si laing heug si laing teh boga tai kotok we 3 truk anjir loba teuing dihakan lain atuh si teh kumaha eta tai kotok ku si laing dipuji carana muji ka tai kotok teh sok jualan jadikeun pupuk kanu tatangkalan kanu bubuahan sayur mayur jeung sajabana Kana tatane. tina muji tina tai kotok kana sayuran yakin bakal ngawujudkeun buahna anu alus samun daek ngurusna Subur jeung makmur atuh. tak eta mujina teh si laing boga sampo dicecepkeun kana taneuh dipelakan diceboran eta sampo teh bakal malik muji ka si laing kumaha mujina sampo mere babetianana Ulah tarima. jadi saling berkontribusi nya Pak gitu simbiosis mutualisme teh tuh nu matak utak tongo walang garong peti kokodongan kabeh tunggal makhlukna pujian hungkul awahinaan deuleuh sia apa si lain nyiruan seperti lebah nya nyiruan sok neangan bahan pimadueun tina kolomeran Kolomeran. anu cek jelema eta kolomeran teh matak geuleuh matak ina tapi nyiruan sok neangan bahan tina kolomeran pikeun bahan pimadueun tuh geuning manfaat maduna mah keur sia ai sia manfaat keur batur naon Eta. Allahu akbar
Manya saeleh ku nyiruan Aisyah hidup dalam dunia eueuh karya eueuh mangpangat. Hah? Jangan marah-marah beh, nanti setruk. Kesangka meni asa di oboran kieu hate. Duh, nu mata teh oge kabeh oge ja. Anu kabehanana mah eueuh hinaeun deui. Nya. Puji ka alam, puji ka manusia, puji ka nu kagungan rek horizontal, rek vertikal kabeh kudu dipake. Beh dieuna puji ka sasama, puji ka saluhureun, puji ka sahanapeun. Naon sabab lamun puji ka sasama pikeun batur pakumaha. Puji ka saluhureun pikeun pentaeun jeung tanyakeun. Puji ka sahanapeun pikeun pitaheun jeung bereeun. Upama eta seug dipake ku urang sadaya kabeh bakal manunggal salih asih silih asah. Asuh ngawujud silih bawangian. Eta Ieu mah kumaha we ngagerebeg kumaung hayang kopi pajarkeun teh kasupan Prabu Siliwangi. Sedangkeun Siliwangi mah tina gawe. Teu sangka babeh, teu sangka palurah. Kolot teh Kang tuh. Batok bulu eusi madu paingan cek batur bapak teh geuning burayutna bapak teh lain ku orai kadut tapi burayut bapak mah beuki dahar we sama ilmu anak punjang nya cing panjang yuswa agung milikna bapak tebih keneh ku pangartituna keneh ku pangabisa bapak minimal abdi di oboran ya urang pada jangna dewek ngomong kieu ge biheungting dewek teh bener hirup da ngaran manusia mah kitu saling we da dewek oge moal nampik di mana di pepatahan si laing lamun heueuh mah dewek salah sae Pak kaulah nuhun sia euy sami-sami Sedikit lingan dulu. lumatak ulah wae tiktokan wae teh Tak ulah makan HP wae teh. ieu mah kumaha atuh aya adan teh kakang ngaliwat hari-hari Masih teh diliwat teh kudu didelekan masih. lain aing mah da naon aing keur poek harita mainna geus eling nya sia boga sabaraha kopea 2 yang aing hiji karek meuli kopea si koplok pendra saweg imbal wacana sapraptanepun ayat tatamu ti salwareun ieu bumina ki Semar Badranaya raya sanes ieu teh pangagung nagara Amarta kakasih Raden Arya Bima lan Raden Gatotkaca ngahaja dedeheus ka ieu ki Semar Badranaya senjata taros ngeunaan kajadian wireh ieu Bima teh kawan rai kakasih Arjuna bade garwaan ka Dewi Mayangarum nanging nyuhunkeun syarat anu tangtu bukituna ieu Bima senjata taros tentang syarat kapalaina ieu Subadra sampun dumugi dateng ngarasa iki sadana naon teh sadana naonnya sadana naon aja Kakulan gua sok ikhlas. surat token listrik meureun Jauh. nah kemana karep leungjang si teh lain kitu surat oge si teh cinit-nit kitu mah aja kaget Mar wah ulah kaget wah anjir wah Gusti nah teu saat tinggalian gitu nah si juragan Bima dulu pot gan dawala abdi gan sahaya itu juragan Bima Leret
Hah? Juragan Bima anu balik sia. Tingali ka itu tuh. Juragan besar zaman dua juragan cilik. Badannya besar. Ber. Ulu. Ayana. Ganyeng. Keplok sih. Naon sia? Gogorowokan we kawas gadis. Anak nararam. Muni reuwas ai bakat diku kaget ai lejang. Gusti. Lejang. Juragan Ageng Sumping aya pangagung ka dieu lejang makaning indung sia keur ka pasar. Kumaha teh cu? Wayana sia. Naon? Pencit hayam pencit. Nah, par ku cekak pae. Bu. Sampel rambut karek jeban. Nu aya we nu aya. Aya ge topi SD. Kumaha urang sate? Buah gelo sia mah. Wah ulah kaget wah amuing lejang. Aya anak meuni era lecu. Anak keun bae atuh. Sugane tudulungan ka dieu teh. Naon? Sugane tudulungan ka dieu teh mere bantuan sosial atawa nek ningalikeun imah keur tilahu pan urang teh. Nya. Sugane dipanggungkeun imah. Mudah-mudahan we Pak. Mudah-mudahan nya. Mangga linggih nun, mangga linggih den. Aya anak. Mana lihat sekali. Kotor sah. Ayana. Kaget dan nirahan ningali hingkang samya Alah, semia anaknya. Orang lihat aja kaget sia amuing aya anak. Semahat uran rawu kaonyuk juragan Ageng. Terima Pak. Lu kan. Semua pangabaktos onyuk agan. Terima baik. Sanaos ti abdi oge nyanggakeun haturan rawuh. Nuhun dawala cageun. Ibar dina waktos ayeuna. Pot. Dan kamana si Garing? Tos maot ayeuna teh kan. Siap. Sugana we teu nyawer kai. Heueuh. Mere jang ngamplop jang ieu nu maot ngalayat. Nu balik sia. Kana denget teuing ulagan aya. Nganya kitu teh we sareng Ahmad Sofian nyata. Keur nguruskeun delong waterboom. Ya. Sareng saha nu jeung si Gatot tuaan aing mah. Amuing. Mangga linggih. orang lihat sekali. Mandek satengahing pakumian Ki Semar Badranaya. Mandek satengahing bumina Ki Semar Badranaya. Wah, damangga. Kamu ibar kahaturkeun haturan rawuh. Nuhun, Mbah. Kamana wa istri? Kalarasan keur ka pasar, Agan. Sembah pangabaktos ka unyuk Agan. Pot. Nuhun pot diterima. Cageun. Sae dina waktos ayeuna kamana si Garing? Biasa we ngabengkel si eta mah. Ya. Naon saya nepi ka jiga nu luas katingali ka kaula. Sanes reuwas abdi teh kulan nguningakeun abdi teh kadina aya dina katunggaraan. Ade.
Katunggaraan kunaon nembe gagal panen abdi teh gagal panen 2 hektar tekalan lagi kuburit sanes kuwereng sanes kabanjiran sanes kunaon jadi alawe kudu bogana gagal mental saya teman. lain gagal panen atau gagal hirup teman-temannya dawala Allah aturan rawuh ulang nya duaan wae 2 ekor duaan wae bagja nu teh papadana meni sono kaula aduh meni sami sareng abdi nya penyenak sembako kan